muncek kuring nikah teh aya 3 huruf nyaeta nun, kap, jeung ha. Nunna nyaeta nikmat, kapna nyaeta karasa, hakna nyaeta haneut. Jadi nikah teh muncek kuring singkatan tina nikmat, karasa, haneut. Lamun cek kolot sarua nikah teh aya 3 huruf nu kahiji nyaeta huruf nun, nunna sarua nyaeta nikmat. Pan kuring jeung wabos oge hasilna tina nikmatna nikah. Pan gara-gara enak akhirna jadi anak. Nikmat dunya sadayana aya 3 nyaeta nyabak, nyieun, ngasupkeun anu ngabentelu. Tapi eta nikmat nikah teh ngan sakali kaditu nama dedeyeun. Saatosna nikmat timbul nu kadua nyaeta kap, karohah. Hartosna pikangewaeun atawa pikasebeleun. Ningali pamajikan resep soteh keur panganten anyar. Ningali pamajikan teh jiga Raisa, jiga Maudy Ayunda, jiga Cinta Laura, jiga Natasha Wilona, jeung jiga Isana. Anyar nikah mah ningali pamajikan teh dititip ti hareup sieup, disawang ti tukang lenjang, ditilik ti gigir lenggik. Tapi borosot weh budak, misalkan budak boga salapan, beda deui bahasana. Dititip ti hareup jiga keuyeub, disawang ti tukang jiga hurang, ditilik ti gigir jiga langgir, diukur ti luhur jiga undur-undur, diragap ti handap jiga hap-hap. Tah ieu anu disebut karohah teh, tegesna pikangewaeun atawa pikasebeleun. Salajengna timbul nu katilu nyaeta ha. Ieu mah aya 2 alternatif. Lamun lulus yang harupan karohah anu tadi teh pikasebeleun teh atawa pikangewaeun, lamun lulus ngaharupan karohahna maka hakna teh hasanah. Tegesna keluarga anu mawadah warohmah tur sakinah alias keluarga anu didasarkan ku cinta jeung kasih sayang. Tapi lamun teu lulus yang harupan karohahna atawa pikasebeleunana atawa pikangewaeunana, teu luluslah ngaharupan karohahna, mangka hakna teh hazanah alias keluarga anu awet racet, anu didasaran ku rasa egois jeung emosi. Saha anu kudu nikah teh? Pidawuh Rasul, wahai para pemuda, sing saha jalma anu geus sanggup di antara anjeun kabeh kana mere nafkah zohir jeung batin, mangka pek geura nikah. Dina ieu hadis Rasul masihan terang ka para pemuda anu geus asup masa puber, mun ceuk bahasa Walanda namah beger, eta mah rek si Eki, si Hendi, si Roni, kecuali aki-aki anu geus sanggup nganapkahan zohir jeung batin, tegesna mah geus bisa maraban bibir luhur jeung bibir handap, mangka pek geura narikah. Atuh pemuda anu ngan saukur boga buuk gondrong, gawena ukur nongkrong, bujalna bodong, hobina ngabohong jeung eusi dompetna kosong, eta mah ulah waka nikah, tapi kudu usaha heula, kudu neangan duit heula. Kusabab mun geus nikah kewajiban laki-laki teh atawa pamege teh aya 4. Anu kahiji ngimahan sing pageuh, anu kadua makean anu weuteuh, anu katilu maraban sing nepi ka seubeuh, jeung anu kaopat ngendongan sing nepi ka reuneuh. Nya kitu deui kewajiban pamajikan oge aya 4 nyaeta hiji masak, 2 diwedak, 3 nangkarak, jeung 4 ngadengkak. Tah insyaallah upami duanana tiasa ngalaksanakeun kana tugas jeung kewajibanna bakal kawujud keluarga anu mawaddah warohmah tur sakinah, nyaeta keluarga anu bahagia, keluarga anu didasaran ku cinta sareng kasih sayang. Cindekna mah kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak, kacai daraek ngaji, kadarat daraek salat. Saiya sekata seiring sejalan runtut raut sauyunan dugi ka paket rok iteuk, malah mah dugi ka poe kiamah.